Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Dina daget ayeuna urang diajar ngeunaan rarangken. Tah dina bahasa Sunda aya nu disebut kecap rundayannya. Naon sih kecap rundayan teh? Kecap rundayan dina bahasa Sunda nyaeta kecap anu diwangun ku cara ngawuwuhkeun rarangken atau afiks. Dina bahasa Indonesia disebutna imbuhan. Saha anu ningal naon imbuhan? Nah, siswa-siswi sadayana proses ngawangun kecap rundayan disebutna ngararangkenan atau afiksasi ya istilahna. Kumaha cara nuliskeun rarangken? Cara nuliskeun rarangken teh dihijikeun kana kecap dasarna. Aya sabaraha sih jenis rarangken dina bahasa Sunda? Tah, siswa-siswi sadayana dina bahasa Sunda aya 5 rupa rarangken. Naon wae? Anu kahiji aya nu disebut rarangken hareup nya. Nu kaduana aya nu disebut rarangken tengah. Anu katiluna aya nu disebut rarangken tukang. Anu kaopatna aya nu disebut rarangken barung. Anu kalimana aya nu disebut rarangken gabung atau rarangken bareng. Ayeuna urang pedah hiji-hijinya. Anu kahiji tadi nyaeta rarangken hareup nya atau afiks istilahna. Naon sih rarangken hareup? Saha anu terang nya? Jadi rarangken hareup teh nyaeta rarangken anu ngante dihareupeun kecap dasarna. Contona aya naon wae? Aya nu disebut rarangken nasal atau simbolna N tambah tanya aya strip. Contoh, tulis jadi nulis ya. Baca jadi maca. Terus anu kadua aya rarangken hareup di. Contohna baca ditambah rarangken hareup di jadi dibaca. Ya, atas tinggal ngahijinya sareng kecap dasarna. Anu saterusna aya contoh ka, rarangken hareup ka. Contohna rasa ditambahan rarangken ka jadi karasa. Nah, terus dugi ka dieu. Masih yakin nih? Masih seurnya aya contoh rarangken pa. Contohna pisah ditambah pa jadi papisah. Terus aya contoh barang. Contohna dahar ditambah barang jadi barang dahar. Anu saterusna aya contoh silih. Silih nya pelong ditambah rarangken silih jadi silih pelong. Si Dani jeung si Neng silih pelong. Contoh kalimahna nya. Contoh anu saterusna aya rarangken pang. Akeul ditambah pang jadi pangakeul nya. Maka saterusna aya ti. Contohna aya tadi ditambahan rarangken ti jadi ti tadi. Terus aya ba. Darat ditambah rarangken ba jadi badarat. Ting. Aya kecap gorowok ditambah ting jadi ting gorowok. Aya rarangken per. Contohna lambang ditambah per jadi perlambang. Rarangken sang contoh kecapna, kecap dasarna hunjar ditambah sang jadi sang hunjar nya. Terus aya rarangken si. Kecapna beungeut ditambah si jadi si beungeut. Tah eta siswa-siswi sadayana
eta merupakan rarangken hare. Sareng tadinya hidup tiasa milarian di contoh-contoh nulenanya. Ayeuna orang lanjutkeun kana rarangken tengah. Rarangken tengah atau infix nyata rarangken anu nyalusup di tengahan kecap dasarna. Jadi di ieu mah rarangken teh posisina ya di tengah kecap dasarna. Aya sabaraha? Aya ar, al, in, aya opatnya. Aralumin biasa disingkat gitu. Aralumin. Contoh anu kahiji rarangken tengah ar. Contohna kecap gelis ditambah rarangken ar jadi garelis. Budak siswa kelas 7. Siswa kelas 7A teh meni garelis contohnya. Terus aya nu kadua aya rarangken al. Contohna bager ditambah al jadi balager. Di mana posisi alna? Aya di tengahnya. Sahabat gitu. Urang lajengkeun kanu katilu aya rarangken tengah Contohna gantung ditambah jadi gumantung. Ya. Anu saterusna aya in. Contohna panggih ditambah rarangken tengah in jadi pinanggih. Kuring mah karek anyar pinanggih jeung ibu guru misalkan nya seperti gitu. Itu contoh kalimat. Ayeuna urang lajengkeun kana rarangken tukang atau sufiks. Naon Bu, rarangken tukang teh? Rarangken tukang teh nyaeta rarangken anu ngantet ditukangeun kecap dasarna nya. Contona aya naon bae? Anu kahiji aya rarangken tukang an. Contona bawa ditambah rarangken tukang an jadi bawaan. Bawaan tah baju kotor teh. Ya, contoh kalimatnya. Nu kadua aya rarangken tukang en. Contona bisa ditambah en jadi bisaeun. Contoh kalimat kumaha? Kelas 8 hiji mah bisaeun nyeun dongeng teh gitunya. Terus aya rarangken keun. Alung ditambahkeun, alungkeun. Alungkeun weh nya buah teh. Sapertos kitu nya. Contoh kalimatna. Anu saterusna aya rarangken tukangna. Contohna indung ditambah rarangken tukangna jadi indungna. Si Deni teh indungna keur gering. Contoh kalimatnya. Anu saterusna aya nu disebut rarangken barung. Rarangken barung nyaeta rarangken anu leuwih ti hiji dipakena babarengan. Nya anu upama dileungitkeun salah sahiji eta kecap jadi eueuh hartina sapertos kitu. Ngaranna oge barung gitu nya. Jadi aya berarti leuwih ti hiji sapertos kitu. Contona aya rarangken barung kaan. Contona dina kecap datang ditambah kaan jadi kadatangan. Di Kecamatan Sukajaya kadatangan presiden. Ya, seperti itu. Nu kaduana aya rarangken paan. Rarangken paan contoh kecapna aya sawah. Sawah ditambahan rarangken paan jadi pasawahan. Pasawahan di lembur kuring mah meni endah pisan gitu nya contoh. Saterusna pangkeun. Contohna gambar ditambah rarangken barung pangkeun jadi panggambarkeun. Coba atuh Neng Sinta panggambarkeun gunung misalnya. Terus pieun. Contohna keheul ditambah pieun jadi pikeheulun. Si eta mah sok pikeheulun wae. Nah, kitu nya contohna. Anu saterusna aya pikaeun. Pikaeun contoh kecapna aya sebel ditambah rarangken pikaeun, rarangken barung. Contohna pikasebeleun. Budak eta mah meni pikasebeleun wae. Contohna seperti kitu nya. Saterusna aya saeun, rarangken saeun. Contohna
Ember ditambah rarangken barung saen jadi saemberen. Cai teh ngan menang ukur saemberen. Ya. Etanya siswa-siswi sadayana, ayeuna urang lajengkeun kana rarangken gabung. Naon sih rarangken gabung? Jadi rarangken gabung teh mangrupikeun rarangken anu gabungan antara dua rarangken atawa leuwih anu diwuwuhkeun kana kecap. Nah, teu babarengan ngan ukur ngagabung hungkul. Contohna samodel kumaha? Aya kecap tulis. Tulis ditambahan rarangken gabung di aran. Di aran. Di teh dihareupnya arte tengah ante rarangken tukang dihijikeun, digabungkeun. Jadi ditarulisan. Tah kecap dasar namanya tah tulis nya. Anu kadua aya kecap gambar ditambahan rarangken dipang-alkeun. Jadi dipangagalambarkeun. Coba ya saudaranya rarangkenna. Anu terakhir aya contoh kecap balik. Make rarangken dialjengkeun, dibaralikeun. Ya. Buku teh geus dibaralikeun deui saperti kitu contohna. Kumaha degi ka dieu siswa-siswi sadayana ngatos kana penjelasan ti Ibu? Mudah-mudahan kahartosnya penjelasanana. Anu teu ngatos mangga tiasa ngaros via medsos maksud gitu. Siswa-siswi sadayana sabada hidup tadi ngaregepkeun merhatikeun nya penjelasan ti Ibu. Ayeuna sangkan hidup leuwih ngarti mangga kerjakeun heula latihan soalna nya pancena mangga dipidamel heula. Biasa ninggal dina layar. Sadayana sakitu wae pembelajaran dina danget ayeuna ngeunaan materi rarangken atau dina kalimah rundayan. Mudah-mudahan kahartosnya penjelasan ti Ibu. Tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.